ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Abdi teh kieu wae atuh nasib teh. Masih akang aya mah moal kieu meureun ya Allah. Akang kumaha abdi nasib teh. Budak nyedekah gede meureun ya Allah. Meureun ada yang sakola, yang naon. Hari abi kudu ngore dua itu. Mamahi yang sehari-hari gitu. Aduh ya Allah, udah kumaha jawaban si Abu di sekolah. Aduh kumaha ya Allah. Mah, gerak uwi, tos sonten abi jaba abi can emam. Aduh dedeh teuing kaset. Ai si Abu teh nyabu bungsu. Pucat. Aduh dedeh teuing ya Allah. Kan mama teh can beres kuling ngoredna. Kayak orang nyungkeun bayaran heula nya. Ka si Ibi itu kayak orang mamnya geser beas mamanya. Masuk kayak ai si Abu ka mana? Teu apa. Kayak orang geser beasnya dedeh teuing. Kum, Anda, saya mah sebagai komandan Hansip, saya mah peduli kasaha itu pemajikan si Toke Si Tono, Nah. si To Tono, si Tono pemajikanna saya mah merasa kasihan ya. Dari mana saya mah makannya maka budak nanti beki jajan. orang mah aya, iya mah kan didinya mah juga aya ATK dua lo, di rumah heran. Ayeuna mah nu dipikirkeun ngegedang, pan meureun teh boga budak. Can manehna eueuh nu masakeun. Kali. Saya mah alah. Kamu mah itu Aya sepatu maneh ka mana atuh? Ieu urang bet eueuh deh. perasaan saya teh pakai sepatu teh berdua. Kenapa ini jadi beda Hari bieu urang asa make eta Saya we. mah curiga Tapi Beginilah saya mah si si Marni heueuh. saya kasihan pada anaknya Kasihan si anakna si Marni na tau itu. Ya, si Manila jangan mah itu pada saya mah jadilah saya mah Kieu dah. Ayeuna rek ka mana? saya mah tetap memperhatikan itu kasihan sama si Marni. Iya, saya mah itu anaknya gimana Tuh hayu atuh, ayo kita mau orang selesaikeun Iyalah. Dengan urang hade gorengnya urang ka pamerintahan RW heula. Mana mah Tong mah kakak ieu masih Marni. Pandaina urang-urang hubungan heula jeung RW ieu kumaha solusina ieu? Keun masalah si saya mah Marni. bingung yang harapan si RW Namun tidak bisa diajak damai. tah lamun kitu RW itu bisa diajak main. Urang teh heula ka si Marni ke nyimpan. Ya siap kita mah jadi Oke. hayu atuh lah. Nah, Punten, Bi manawi aya abdi hoyong indro kanggo murang kali. No nu kamari ge can dibayar. Ieu aya mah usaha teh keur hararese baru-baru kanganyukeun tah. Tingali nu ngararaju ka haben tapi ka teu kabeuli enog rek kumaha sok. Murang kali harusnya Bi. Wayahna ayeuna mah. Dan kege abi dibayar insyaallah abi bari minari. Pokona kieu nya ai ka warung mah. Lamun nganyuk gaduh icis buru-buru bayar. Jadi kan bisa balanya deui warung teh sedengkeun anu kamari can dibayar aya geus nganyuk deui rek kumaha sok. Karena rosong kieu tingali ayeuna teh usaha teh keur hese. Ini enjing abi bari milarian damel manawi gitu. Kosong anu mah nogna ge tuh ka warung sejen sugan. Damel seueur nog Ya, ukur. da teu aya nog boro-boro aya ge roti tah. Oh, mun atuh punten Bi. Wayahna nya lamun geus gaduh bayar heula. Enggak. Atuh ngajajan tuh we di dinya lagi geura mangkat ka itu. Ya bade Bi. Sugan we aya nu masihan da jelema SMP aya hutang mah nya kitu udah mah anu percaya. Mohon mangga.
ngajukan we hayo. Ih, oh ka era dan da teh kitu. Ka batur. Kan kitu, Ibu. Ulah sok ngomongkeun batur mana ge tukang nganyuk. Bisa ka batur ai manehna. Uyos atuh Ibi kan mending ke Abi mau diajuk deui gerak ke. Kan kita mah CS ai Ibi. Kemal mau payung kemal belian juga. Naon, cai sarua tukang nganyuk. Ih, ai Ibi meni kita kan nanti nganjuk ya mah ya. Nganjuk. Punten. Enggak. Menuju ngagoreng. Bala Sakedap. Mangga aya periogi naon? Lami keneh. Manawi aya endog, aya periogi, abi wios. Wios mangga wae, mangga ngan enjing kade bayar dan nu katipayun ge aja dibayarnya. Mohon, insya Allah pasti dibayar. Kade hilapnya enjing bayar sareng nu tipayun. Satu nun bisa nanti. Bila ulah kira-kira ngahapurnya. Ya. Kayaknya dibayar, Ya. pasti insya Allah. Kenggeng tadi tambahan sarung kerupuk, wios. Mangga wios. Mohon atuh. Santong langit teuing we. Mohon kayak dibayar. Aduh, alhamdulillah geus pasihan. Pasihan. Orang tadi damang. Alhamdulillah hoyong tuang gitu. Pasihan nya sing ridho. Pasihan kanu ieu insyaallah sok barokah. Pasihan kanu nuju bukis mah. Nya. Kan doakan si sehari rezekina. Amin. Pimpalayung gamreng. Boga meuli we. Boga duit na teu. Gitu. Bibitan ku baru dah. Yo sehang jajan mah ieu di teteh aya acisna ieu. Yuk. Jajan. Dang. Urang teh pan keur ngontrol. Leuwih alus urang nambah radio. Kamu mah tetap saja, jadi pikiran mah kamu mah cewek terus. Saya mah tidak mengerti, Urang nambah radio. Tamah jempling. Kurang ngarona mending gak mah fokus. Heuh hayu ngarona hayu tapi da ngarona ge pan urang ieu mah keur waktu cicing. Urang nyetel musik. Meh bisa kadang ngakewat cetik lah tetunuh. Saya mah begini, ngarona teh, saya mah takut, mah lain, ieu mah lain lebeja, ieu mah nyata, Aya naon? Tadi di lingkungan itu nepi ka ditu teh, cenah cek beja masuk aya manampakan, gitu tah, Hantu? ih mana mah lain sia menampakan, ieu mah, Ulah aya lieur pokona mah. Wani lah aya penampakan mah keun. teh, saya mah, Oh, adang tapi secara raang kieu. Keun aya naon-naon mah ku dadang, ada mah. Urang mah nu penting mah aya mah hiburan. Urang detail. setel, radio, Detail atuh. tapi saya mah, teu bisa nyetelna atuh, belah kumaha ieu. Lu da radio urang yang mah bisa mana atuh. Orang colokeun lah. Sip atuh kitu mah. Saya mah takut, Ah. Itu mah solawatan atuh. Maknya mah ngaranna solawatan atuh. Jadi ngatuh paeh handi. Dang ieu mah. Tapi da paeh euy. Ceuli urang mah normal, paeh ieu mah. Ieu mah inget zaman saya keur ngora ieu mah. Inget saya mah lagu ieu mah cicing atuh. Nah ada paeh radio teh. Ieu mah nostalgia ieu mah. Ingat saya mah waktu saya masih kecil lagunya lagu ini. Pokoknya mah sip. Euy ngomong aja anu kieu mah euy. Liur aing liur pokona mah. Mantap. Dang paeh ieu mah dang paeh radio mah tuh. Urang setel lain kieu atuh Ieu mah tuh mana teh sok ngaganggu urusan kesenangan orang lain. paeh ieu mah paeh ieu mah teh radio. Pan ieu teh radio urang paeh ieu mah. Ieu mah kadang kamu makan normal. alah Kita keliling aja biar Urang mah sadang malah
Liur. Arti orang mah euy. Are buat milih hansip sama Beki yeuh urang mah. RT atuh didinya cing bener milih hansip teh urang jadi pusing sorangan bae kita. Nikmat. Pokoknya mah sip ya lagu. Ae kan bae. Hirupan deui atuh dang teh dang. Pan itu radio urang dang. Radio urang ieu teh. RT itu kumaha RT? Ieu teh radio urang pan ti imah mah. Kamu teh euy, ieu teh radio teh warisan ti nenek moyang. Nah, jadi Kenapa ada di kamu? Nah, jadi di aku tidak ada. Saya ini mah tadi. Boga hadir kieu mah. Dang,